ulah acak-acakan banyak khutbah sagala nyaritakeun kabar khutbah nyaritakeun Agustus khutbah jarang nyari teu beres eta mah khutbah salat nu 2 rakaat teh jadi khutbah mentak geus teu bagusna teh kudu diterjemah nya teh salat pengertianana salat geus lamun diterjemah meunang cek fikih narjamahkeun nu dibaca lain ader-aderan. Ieu kuarikan ader-aderan tungtung nama orang jadi hebat henteu ngadengikeun khutbah sugan tambah takwa aja henteu. Ya karena itu tah geus bandingan bahasa Arab daripada besi ngarusak. Meundang diterjemahkeun narjamahkeun babacaan nu dibaca. Ai nu dibaca nangan sabaris ai ngacona boh. Mun henteu di trek ku masyarakat trek terus bae terus. Eta bangke turun khutbah maning dirantai khutib kos kitu.